Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalatu wassalamu 'alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu 'alaika ya Habiballah. Assalatu wassalamu 'alaika ya Nabiyallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Barengan kemana? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam zawwiju abna'akum wa banatukum. Wa qala jeung ngadawuh saha sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zawiju kudu nikahkeun aranjeun kabeh abnaukum. Zawiju kudu nikahkeun aranjeun kabeh abnaakum ka pirang-pirang anak lalaki ti aranjeun kabeh. Wa banatukum wa banatikum jeung pirang-pirang anak istri atawa anak awewe di aranjeun kabeh. Gila dibahasakeun ya Rasulullah, hei Rasulullah. Hada arieu eta abnauna ari pirang-pirang anak lalaki abdi sadayana atawa hada arieu eta abna hada abnauna arieu pirang-pirang anak lalaki kaula eta tuzawiju kudu eta nuzawiju kudu nikahkeun kaula. Pakai pak maka eta kumaha banatuna ari pirang-pirang anak awewe kaula. Qala ngadawu Kanjeng Rasul khullu hunna dhahab khullu kudu mapaesan atawa makean aranjeun kabeh hunna ka itu banat atukan hunna ka itu banatuna ka itu banat anak istri adhaba kalawan perhiasan atawa kalawan emas adhaba kalawan emas wal fiddata jeung perak. Jadi kenging istri banyak pakai perhiasan nganggo emas, perak. Pami lalaki haram teu kenging nya. Mutlak teu kenging. Nek sabaraha gram wae ge misalna saparapat gram atawa emas naon we anu sifatna emas dijieun tina emas teu kenging dianggo ku lalaki haram. Istri meunah istri mah emas, perak, pakai sutra, mau lalaki teu kenging.
Tuluy anu diharamkeun deui teh nyaeta wawadahan tina emas atawa tina perak. Misalna gelas ya tina emas misalna jeung dianggo ieu ya ieu mah istri maupun pamegat atawa tina perak murni teu kenging. Naon sababna ceuk dina hadis Kanjeng Nabi dina muhtarom hadis Allah moal maparinan ke sawarga nyaeta ku perhiasan emas jeung perak dina wawadahan namun di dunya make maka teu kenging ya. Tawa tina sendok emas teu kenging haram. Wa ajidu jeung kudu ngaluskeun aranjeun kabeh lahunna ka itu banat alkiswata kana pirang-pirang pakaianana. Wa ahsinu jeung kudu ngaluskeun aranjeun kabeh ilaihinna ka itu banat ka anak awewe banat bin nahlati kalawan paparinan atawa bin nahlati kalawan pamere liar gobu supaya resepeun pirang-pirang lalaki bihinna ka itu banat. Lamun urang rek nikahkeun anak-anak istri cenah ceuk Nabi pek gindingan pakaian emas panganten awewe perak tuluy kudu ngaluskeun alkiswata kana pakaianana make gaun bisi hayang mesen hayang halus biasa mesen gaunna anu hargana halus ka eta ka artis buat hayang halus kos artis hargana ngan kudu wani mun sakira-kira teu wani mah biasa we pake 17 juta jeung eta jeung naon jeung kabeh perhiasanana itu pakaianna kan biasana anu seuneu acis mah teh ning ngadamel khusus acu gaun teh boga 2 acis mah pesen pakaian acu sing halus ngan ulah berlebihan deui ulah berlebihan teh dipun kali potong 5 meter eta teh gaunna teh pot ngemplat kulimaan digotong ya eta berlebihan teh eta masalah dasar itu standar we yang ku saurang ieu mah pot panjang 5 meter nepi ka motor kaluar pot ngemplat we eta berlebihan teh meunang ya meunang kan berlebihan we tuh berlebihan nu sedang standar mau pribados mah kursi ke make kursi menang hijau teu menang nyewa tenda nage naon ieu nage kursi pelaminan nage menang hijau di bihar nisa kursi pelaminan make kursi biasa taroskeun eta tendinya teu tunggal eta tada itu jadi patokannya ieu nage naon background oge jeung perhiasan naon eta sagala nyewa nu ngadangdanana hargana teh 1.800.000 taros eta harita tahun 2010 teu nek teh nganggo standar naon lain teh hayang megah da teh aya ari aya mah nyasa mun misalna kene rek nikah mah jeung bapak sanggup ngabiayaan anu hargana misalna anu sampai ka 150 juta VIP nya serba kipas geuna make pemandangi luwih pelaminanana di reka mangga ari mampu mah aya jeung mayana mangga ngan lamun teu aya jeung mayana ulah dugikeun ka paksakeun eta anu teu meunang paksakeun jadi di luar batas kemampuan orang jadi menta ka orang tua dina nalika neng erek rumah tangga rek nikah
ngentak pelaminan teh anu sesuai jeung teuangan. Jangan memaksakan. Nah gitu kene atuh. Korsina ge nya. Bedana nu harga 150 juta gitu nya. Anu harga 20 juta, 15 juta ini pangurahna teh. 15 juta gitu. Teu aya perbedaan. Mun teh mah bisa narekel maka luhur tanamtung sareng make remote naik turun. Gitu kene mah nya anu murah acuan meureun da aya perbedaan, tapi disesuaikan jeung kemampuan orang tua. Jangan memaksakan diri anu sakira-kirana kaditu nama tepat standar. Tuh ulah berlebihan standar. Ya ari mampu mah teu naon ya, Bang. Dadi Bang ya atuh sapoe saleutik, sapoe peuting nepi ka jam 8 meureun geus teh. Luntur eueuh deui tah. Kan punten kade ulah nepikeun ka mopohokeun salat keur panganten. Awas kade. Ai lalaki mah biasana da jarang make make up punten nya. Dia amanat sih di guru gitu. Sakumaha dan sakitu menorna istri dina nalika keur calik di kursi pelaminan. Misalnya anyar ngadangdanan karek jam 11 karek sajam geus dur adzan duhur. Wayahna usul ka tukang lias. Bi abdi mana rek salat. Itu lamun teu keur pamangan itu. Eta cenah kumaha geus dangdan deui Indonesia. Dan dibayar. Awas kade nih ulah nepikeun ka henteu salat. Engke lalaki itu bejaan tah. Mun boga pamajikan, engke lamun geus diakadan geus sah jadi suami istri kan biasana geus duduk di kursi pelaminan mah geus sah da geus akad. Berarti geus tanggung jawab salaki tah. Geus jadi tanggung jawab salaki. Salat jeung henteuna nu jadi pamajikan tanggung jawab salaki. Kudu nitah. Pintane salat. Kumaha cenah ayo undang-undang bada dibayar. Ngomong we ka eta ka tukang lias gitu. Ceuk abdi mah rek salat. Da moal lila ieu nih. Baik oge 10 menit, 15 menit taruh. Da anu rek ka kondangan oge, anu rek ngamplop rek kondangan kana da katagoan sok. Ulah nepikeun ka ribut, nepikeun ka ningakeun salat fardu, nepikeun ka ningakeun salat. Lamun teu pamangan. Salat we. Bersihan heula make sabun. Urut sido urut naon teh, urut lipstik urut naon teh. Itu dianggap bikina ulah nepikeun ka ngarobah karena kana warna, kana ambeuna cai jeung kana rasana cai. Bersihan heula. Salat deui. Kayak geus salat mah rum waktu asar mangga teu tiasa dijama masing-masing ke salat duhur asar waktu maghrib teh biasana sok ngageulek semah teh biasana rada gaya maghrib mah make bajuna oge nu rada panjang teh biasana mah tetep neng protes kade salat ulah tinggalin salat. Simpulnya gitu udah amanat tiak gitu. Kewajiban maneh menjadi salaki dan geus diakadan nalika teu salat, nalika teu ngalakonan salat karena pabeulit ku make up atawa nyaah make up tanggung jawab dunia jeung akhirat menjadi salaki itu bahasa. Bersihan atuh da malah menang mayar nek. Nek sakali sapoe saputi sugan 16 kali dandan menang mayar. Eta mah sampai ada capda tugasna kan bae da geus dibayar. Kumaha cenah cek eta teh cek tukang dangdana teh. Cenah nya nyakeun bae pan dibayar ieu atuh euceul mah kitu. Da geus dilunasan teh biasa geus dilunasan. Itu we dangdan. Salat. Awas ulah nepikeun ka ninggalkeun salat. Tak kudu nepi ka kitu awal
pertanggungjawaban jadi salaki ba'da akad pertanggungjawaban awal dina prung rumah tangga. Raja sapoe saputing teh pan ibarat raja. Depan sapoe saputing sapoe jadi raja. Bisa dinengnya kalarasannya alasan keur teu aya meureun acisna. Tinggal batur mah nya kuat di pelaminan teh cai si kulucur kembang hari sadaya. Jadi bados batu aya foto lagi aya. Sok sedih ningali lagi KTP. Sok hayang seuri tapi embung ningali foto sorangan keur panganten. Ratu ningali lagi. Ih kieu nya ih. Ya. Tak deui pajang ku bados naon? Geuleuh ningali lagi. Arijit nih. Tuh lurna kantong tuh. Aya da teu hayang mukaan. Pengen lamun keur mukaan berkas sok aya ka ciri tutupkeun deui ningali sakitu. Teu hayang dan ararateul. Standar di bangsa juta 800 ini sabaraha nih coba 17 juta 17 juta wargi tahun kamari 17 juta eta mah anakna hayang-hayangan siga anu maksa teh kitu Pak pamenta eta mah beres utang itu teh beres utang hitung hajat jam 9:30 menang duit sekian babayar sekian plus teu boga utang lagerempel tah mayar tenda mayar pelaminan tenda beda deui kita pelaminan tajeungan anekna 17 juta sapana Allahu akbar si urip makan buah cing teh buah anak awewe nyoba make giribig we make background nyeun make eta teh we nyeun make printer kamu tak biasa bukan lampuan biasa we teu aya make awi we anu sorondoi ulah make sound system make eta make toa we hiji di luar make ieu nya aneh deui sih ih ngomong kene tapi aya di anu lampu mewah mah nguping anu harga 150 juta waduh eta mah kabeh yana beres hajat beres nu hajat naon 150 juta tah eta nya titip ade standar ulah nepikeun ka di batas luar kemampuan jadi orang standar kira-kira mah murah tapi meriah ulah berlebihan antaus naik pek bapak saku emas perak naon sababna liar gobu pihinna sangkan salaki sangkan anu calon salaki datang ngabesan amprok jeung istri awewe anu rek diakadan teh pan aneh yuna jilbab bisa mah tahu udang-udang pakai baju eta kuku dipacar dengannya ieu make warna-warni dengan ieu make sanggul jeung sajabana bisa liar gobu pihinna supaya resepeun lalaki teh begitu datang teh ih pangling si neng cenah euy duh pencerongkeun we meme diakadan teh telak-telak iblis wae tah kitu wa qala jeung ngadang saha Mu'ad bin Jabal Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu radhiya muga mikaridho saha Allah anhu ka itu Mu'ad bin Jabal ingat ieu kautamaan salat anu geus boga pamajikan jeung anu encan tawa sabalikna salatna awewe anu geus boga salaki jeung awewe anu can boga salaki tapi umumna mah kautamaanna keur lalaki anu geus boga pamajikan jeung lalaki anu bubujangan ieu kautamaan sholatul mutazawwij
ari salatna jalma anu boga pamajikan eta afdalun leuwih utama min arba'ina tibatan 40 naonana salatna min ghairihi saliyana itu al mutazawwij atawa saliyana anu geus boga salaki. Tu tinggal bayang perbandinganana nyaeta 1 berbanding 40. Lamun anu geus boga pamajikan sarokaatna salat fardu sama dengan 40. Ya. Makana lamun seug anu can boga pamajikan hayang ngakuran sarokaat anu geus boga pamajikan kuduna sarokaat anu geus boga pamajikan 40 udangna teh ku 40 rakaat. Tuh. Ya. Sarokaat nu geus boga pamajikan 40. Anu can mah hiji lamun hayang pahalana sarua jeung anu boga pamajikan sarokaatna bales sama dengan kudu 40 rakaat teu hayang sarua. Tinggal arba'ina sholatan min ghairi atawa dina waktu lamun salat maghrib sakali teh mah moal bisa si A anu geus boga pamajikan salat maghrib, si B salat maghrib tah, si B bujangan si A geus boga pamajikan tah, si B lamun hayang sarua jeung ieu itu nya kudu 40 kali salat maghribna. Karek pahalana bisa sarua. Abot da. Wa qala jeung ada usaha Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu tazawwaju kudu nikah aranjeun kabeh. Fa inna yauman maka saestuna sapoena ma'at tazawuji bari boga pamajikan. Fa inna yauman maka saestuna ari sapoe sadinten ma'atazawuji sartana anu boga pamajikan eta khairun leuwih alus min ibadati alfi amin tibatan ibadah 1000 tahun. Tuh tinggal sapoena lalaki anu geus boga pamajikan perbandinganana kautamaan anu geus boga pamajikan sapoena sadintenna lalaki anu geus kagungan pamajikan alus keneh lalaki sapoe unggal poena gitu. Alus keneh lalaki anu geus boga pamajikan sapoena tibatan khairum min ibadati alfi amin tinimang atawa tibatan ibadah 1000 tahun. Naon sababna? Beban tanggung jawab dunya jeung akhirat lalaki mah. Ya, lain saukur urang bisa nganapkahan dohir, bisa maraban, bisa mere duit, bisa makean, bisa ngimahan, tapi aya deui anu leuwih utama nyaeta batin selain saukur nyarean hungkul pan batin eta ge. Tapi naon ngelmuan anu abot mah eta ngelmuan. Waqala jeung ada usaha waqala jeung ada itu Abdullah bin Abbas aidon deui lil azabi pikeun jalma anu lengoh tazawwaju kudu nikah aranjeun kabeh fa inna khaira hadhil ummah fa inna khaira hadhil ummati maka saestuna ari pangalus-alusna ieu umat eta aksaruha anu pangseueur-seueurna itu ummah naon nisaan pamajikanana
Saur Abdullah bin Ibnu Abbas, putrana Ibnu Abbas, Abdullah ibni Abbas, tazawwaju fa inna khaira hadhil ummah aktsaruha nisaan. Pek nikah saur Abdullah bin Abbas, kudu nikah aranjeun kabeh. Naon sababna? Sabab pang alus-alusna umat Kanjeng Nabi aktsaruha nisaan, anu pangsuur-suurna pamajikanana. Nu pangsuurna pangkihu ma tabalakum minan nisa imasna wa sulasa wa ruba'. Itu pan dina Quran. Pangkihu ma tabalakum minan nisa imasna wa sulasa wa ruba'. Pek nikah saur Allah aranjeun kabeh itu maka awewe toba anu dipika cintakum diaranjeun kabeh. Minan nisa tegasna di pirang-pirang awewe, masna dua heula. Hiji heula nek, dua heula. Masna dua. Dikantet duanana langsung. Masna dua, wan sulasa tilu, waruba'a opat. Berarti dua, tilu, opat, ji, samsu. Dua, tilu, opat. Fa in khiftum ala ta'dilu fawahidatan. Tapi tingali ditungtungna. Lamun aranjeun teu bisa adil dua pamajikan atawa teu bisa adil tilu pamajikan atawa teu bisa adil opat pamajikan, maka saur Allah pawahidatan geus hiji we hiji ya hiji moal seep hiji ge kalah kajebrosan mah aya hiji ge neng teh kababat bala we geus dibaban teh babat bala deui eta sawah tukang tuh sawah kotakan bala ya teh edan disiraman enggak penting bala. Tapi ari bulu halis teu manjangan ya. Bulu bubuk manjangan, coba bulu bobogaan manjangan. Tapi lamun bulu halis manjangan jeung bulu panon ripuh sigana aya pangkas bulu panon kana teh. Aya pangkas bulu halis. Ya, pangna payu tukang cukur pan beber sok ge mahal teh 20.000. Itu. Sok lamun Allah ngadamel bubuk henteu manjangan moal payu tukang cukur, moal aya we. Da lamun bulu halis manjangan maneh bakal aya tapang pas bulu halis. Leres teh? Bakal aya khusus bulu panon. Kulantaran Allah Maha Adil, bulu buuk mah sirah mah nu diibaratkeun mahkota manjangan, bulu halis jeung bulu panon mah teu manjangan. Komo lamun bulu irung manjangan kabayang sih kan. Kabayang nikmati Gusti Allah. Alhamdulillah diantawisna. Pang seueur-seueurna. Tapi lamun teu bisa adil mah geus hiji we hiji. Pan kamari ge kitu ceuk hadis nu ti heula ge. Lamun sakira-kira lamun anjeun mampu nikah pek nikah. Ngan lamun anjeun teu sanggup nikah itu pan puasa. Ya, puasa teh. Naon sababna? Sabab puasa teh bisa ngeker, bisa nahan tina syahwat karena ngalaksanakeun sababiana ngalakonan puasa. Itu mang sareng wae teh iman kuat, imin teu kuat puasa. Iman mah kuat ya, tapi imin teu kuat. Kumaha solusina cek Nabi ti heula teh geuningan puasa cek Nabi.
puasa itu ajak puasa yang sing sabar jang bari omongan keun we aya waktuna aya nama fisik we heula fisik we heula fisik kayak dina pas prung rumah tangga dina pas prung ke malam pertama ujang kudu kuat aya nama fisik we dipale heula cita halus si hungna jang fisik sakali ngegel langsung totos itu sing kuat tak diantausna wa qala jeung ngadausaha Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa kana jeung bukti itu Abdullah bin Mas'ud eta mat'unan anu ngabogaan panyakit taun anu kasarang taun. Mas radhiyallahu Abdullah bin Mas'ud teh anu dipaparinan ku Allah panyakit taun, bukan penyakit taun teh anu kapungkur benernya. Nama corona. Zawiju kudu nikahkeun aranjeun kabeh zawiju kudu nikahkeun anjeuni ka kaula. Tuh, teu payu sigana. Ya, lamun cek wali teh mah kumaha teh lagu wali teh? Siapa yang punya anak tolong aku. Eta zawiju kudu nikahkeun aranjeun kabeh ka kaula pa ini maka saestuna ari kaula eta akrahu pa ini maka saestuna ari kaula eta akrahu seungit kaula an alqa kana yen ngadeuheus Allah ka Gusti Allah aziban barina dina kaayaan lengoh. Ulah alit mana lengohnya. Wa qala jeung ngadausaha Sufyan Tsauri Imam Sufyan Ats-Tsauri li rajulin ka hiji lalaki halna tazawwajta geus nikah anjeun. Jiwantosnya eta Imam Sufyan Ats-Tsauri naros ka hiji lalaki hal tazawwajta nikah can maneh kawin can maneh gitu pan mimiti jeung babaturan teh kitu pan kawin can maneh can we urang teu lauk aya di urang teu lauk mah hayang lauk model kumaha lauk nila hayang lauk Oscar hayang lauk emas hayang lauk lele hayang lauk bosok hayang lauk naon maneh ieu urang mah hayang anu pelem lauk naon lauk emas aya emas maneh gitu pas kawin wah kayak urang pangayangankeun lauk pan gitu pan bahasa santri mah bahasana ge kawet aya lauk teu di maneh lembur maneh lauk teh awewe meureun kitu qala ngadawuh itu si rajula teu acan encan cenah urang mah qala ngadawuh itu Imam Sufyan Ats-Tsauri ma nadri henteu apal kaula makana perkara angta ari anjeun pi anu tetep dina itu mah eta minal afiyah tegesna dina kasalametan waruya jeung diriwayatkeun anna ba'dul muta'abbidina saestuna ari sawarehna pirang-pirang jalmi ahli ibadah eta kana bukti itu ba'dul muta'abbidin anu sawarehna alus tukang ibadah eta yusinu ngaluskeun al qiyamah kana salat al qiyamah kana ngadengkeun ala zaujati al-qiyamah kana ngalaksanakeun ala zaujatihi ka pamajikanana itu si ba'dul muta'abbidin
ila an matat sehingga yen maut itu zaujatihi paurido teras ditawaran alaihi ka itu ba'dul muta'abbidin atazwija kana nikah deui. Tuh tinggal. Teras eta Imam Sufyan As-Sauri nya naros hiji lalaki nu mana eta lalaki teh ditaros ku Imam Sufyan As-Sauri, hai rojul maneh kawin can. Itu teras eta Imam Sufyan As-Sauri nyariosna kieu anna ba'dul muta'abbidina kana yusinul qiyama ala zaujatihi ila an matat fa'uridu alaihi tazwiju sakana saestuna sawarehna jalmi anu tukang ibadah salami hirupna anu tos rumah tanggi itu tapi rajin ibadahna getol ibadahna heug ngabogaan pamajikan atawa istri ngabogaan salaki al-qiyama ala zaujatihi hartos al-qiyama didinya teh nyumponan hak jeung kawajiban lamun lalaki kanu jadi istrina atawa nu jadi istri nyumponan kana kawajiban nu jadi salaki hak nu jadi pamajikanana hak nu jadi salakina dicumponan sadayana dengan semaksimal mungkin. Alus ngaladena, alus ngimaanana, alus nganapkahanana pamajikan, alus bahasana ka salaki teh nya, alus ngaladenanana jeung sajabana pokona teu aya cawadeun we. Itu istri anu ibarat kamari teh istri anu luhung, istri anu sajati teh lain saperti japati atawa sapertikeun naon kunti atau seperti padati ya ieu mah istrina istri anu sajati teh heug we kari-kari maot salakina paurido ila an matat paurido alaihi tajwiju heug we maot salakina kari-kari salakina ngantunkeun tos buyar idahna misalna tos sekian tahun teu acan rumah tanggi aya anu ngajak nikah di atawa anu nganjak sabada salakina maot neng urang nikah pan neng teh caroge teh tos maot muhun kumaha tah istri anu alus mah istri anu sae mah numutkeun ieu versi kitab bahasana kumaha tah pamtanaa maka nolak itu ba'dul muta'abbidi alimun diajak nikah deui teh atawa nikah deui teh alimun nya alimun istri anu sholihah mah atawa lalaki anu ngabogaan istri sholihah naon sababna bakal teriang bakal kaemut kamumeut anu jadi salakina moal aya anu bisa ngagantikeun jantan istri kaula anu tos maot itu alim nikah aya kitu neng aya dugikeun kawaci ayeuna ge ada seorang ibu ustadzah anu dikantunkeun ku carogena itu dalam sekian tahun rumah tangga kabogaan anak 5 ya ngantunkeun we dina usia anak 5 geus dewasa sadayana itu nya ngantunkeun we carogena padahal istrina masih anu aya nu ngajak nikah kumaha bahasana punten alim we lain nolak alim we embung we itu naon sabab saking punyaah deudeuh ka lalaki anu tos maot pan urang mah can tangtunya can tangtu dan can maot naon itu can tangtu bisa kitu urang mah salaki maot kari-kari geus buyar tidak aya nu ngajak nya Fortuner ngajak neng kumaha resah teu dipileuleung ku kaneng teh gaduh putra sekian ning kumaha sadinten 1 juta
kumaha kersade kumaha ayeuna istri anu salihah mah sate acana abdi hapunten abdi teu acan biasa nampi sareng dan kumaha ge abdi kagungan pangeran kagungan Allah saya nama abdi bade istikharah istri salihah eta kitu pan oh nya tuh kumaha tah tilu dinten datang deui teh neng kumaha palenana teu acan cenah istikharah oge manawi beuni ayeuna bade ngalakonan moal abdi tilu poe datang deui kumaha atos na istikharah mah tapi teu acan aya wae gambaran dina istikharah kedah napi teu acan tah alisna kitu kete angkat deui katilu kalina mun nanyakeun deui mista maja utama teh cek lalakina aing lamun teu ditarima indah mangene awewe arek niat deui lainna kumaha katilu kalina datang hapunten itu da abdi teh sama ada istikharah teh abdi kagungan guru abdi teh naros we kan janten guru saur guru teh can ulah waka ayeuna cenah kitu bahasa lain teh kenging nikah kengingeun nikah tapi teu kengingeun wara ayeuna halus teh jawaban kitu halus bijak mungkin we cenah omongan nya atuh neng permios tah kitu neng lamun kana laki nolak kudu kitu ulah nyeri hate ulah nengkas neng kersake jadi kabogoh abdi mah tos gaduh si anu batur kumaha coba sakit nah kumaha punten gitu dengan bahasa anu geuna punten gitu abdi mah ayeuna mah bade fokus we heula diajar sakola bade fokus we heula kuliah bade fokus heula pesantren perkawis kabogoh mah kumaha kieu we jodoh lamun jodoh abdi insyaallah tepat itu lamun saneh jodoh abdi ulah benduk ka abdi kitu we bahasa ulang nengkas karunya nengkas mah adi tengkas melumpat tarik engkas gebluk depan heula beutung gitu daratas patu teh nyeri hate nah eta ulah nyeri hate teh dan teh cager sapoe sapeuting nyeri hate gitu dan damai ambek tadi andausna nya kumaha tadi jawaban ahlul muta'abbidin ahlina sapalihna tukang ibadah dina nalika alus itunya nu janten istrina ngalayanan kan janten carokena tatkala istrina nikah duanana dipaparinan ilmu bari jeung ahli ibadah istrina nikah kari-kari aya anu nawaran nikah tawa datang istri anu leuwih geulis tibatan eta bahasana pamtana punten teu acan aya nikah tuh wa qala jeung ngadawuh itu ba'dul muta'abbidin al wahdatu ari hiji pamajikan arwah eta leuwih seneng eta arwah leuwih seneng kaula likon eta arwah leuwih senang liqalbi kana hate kaula kumaha bahasana eta lalaki punten abdi mah kagungan istri hiji eta arwah liqalbi mantak senang kana hate mantak geuna kana hate wa ajma'u jeung leuwih ngumpulkeun lihami kana cita-cita kaula itu coba lamun loba rieut nu aya yo menta ieu menta ieu mantap hese anu can kailmuan mah nya moal cumpon tah cita-citana rek meuli HP kaburu nyandu mah teu terus meuli HP na pikeun ka nu ngora tuh wa ajma'u lihami lamun boga pamajikan hiji mah wa ajma'u lihami bisa ngumpulkeun bisa tercapai tah bisa terlaksanakan cita-cita teh nya lamun can kailmuan kecuali lamun geus mampu rek 2 rek 3 rek 4 anu can mampu mah ulah lalagaan geus hiji we nya hiji we wa ajma'u lihami
cumpon tah hayang naon cita-cita nalika urang geus boga pamajikan hiji bari jeung mampu bakal cumpon naon anu dicita-citakeun. Qala nyarios itu ba'dul muta'abbidin paroa itu ningali kaula atawa ngimpi kaula. Paroa itu ngimpi kaula fil manami dina waktu sare. Manya sare ningali berarti ngimpi. Ba'da Jum'atin sabada poe Jumat min wafatiha dina mautna itu istri kaula. Min wafatiha dina waktu mautna itu pamajikan kaula kana bukti naon abwabus samai panto pirang-pirang langit putihat dibukakeun. Pangna nolak berarti aya alasanana cenah kuring teh ngimpi. Ya. Ba'da Jum'atin dina sabada poe Jumat min wafatiha dina poean wafatna pamajikanana ba'dul muta'abbidin teh kaimpikeun teh cenah kana abwabu sama ikutihat kaimpenkeun cenah langit teh panto langit teh dibukakeun ku Allah. Wa ka'anna rijalan wa ka'anna jeung kaya-kaya wa ka'anna rijalan jeung kaya-kaya pirang lalaki eta yang ziluna anu turun itu rijal. Ari sabada eta panto dibukakeun panto langit ku Allah dibukakeun teh cenah aya lalaki turun. Wayasiruna jeung lempang pada lempang pai wayasiruna jeung lempang itu rajul bil hawa di awang-awang lempang turun cenah di langit. Yajba'u nuturkeun sahabat duhum sawarehna itu rijal ba'don ka sawarehna dingirit lalaki teh nya panto langit dibukakeun tuluy lalaki turun ai sabada lalaki turun teh disatukangeunana loba di lalaki ngaleut-ngeukeui ngabandaleut ngembat-ngembat nyatang pinang teh ngaleut pakullama samangsa pakullama nazala pakullama samang-samangsa perkara nazala turun sawahidan anu saurang nazala maka turun itu wahidan lalaki saurang teh ilaya ka kaula ai lempang anu sakitu lobana teh ai pek teh turun cenah saurang ka kaula nyampeurkeun wa qala jeung nyarios itu si wahid lalaki saurang teh liman kajalma wara'ahu anu disatukangeunana itu si wahid hada ari ieu jalma huwa eta ari ieu jalma eta almas'um anu sial anu goreng. Turun tah lalaki saurang teh nyampeurkeun eta ba'dul muta'abbidin teh itunya dina poean Jumat teh nyampeurkeun eta lalaki anu turun di langit saurang nyampeurkeun ka eta lalaki bari jeung eta anu saurang teh ngomong cenah ka babaturanana mun ceuk urang mah hei ka babaturan anu di luhur teh hada bari nunjuk ka eta lalaki ka ba'dul muta'abbidin teh hada huwal mas'um hei tingali ieu lalaki teh anu sial anu apes anu goreng. Payakulu maka ngucap anu sawarehna payakulu maka ngucap saha al akharu anu sejenna na'am sumuhun nya cenah nya eta mah sia lalaki teh pamajikanna maot diajak kawin embungeun cenah kitu bahasana lalaki sia wa yaqulu jeung ngajawab saha asalisu jalmi anu katiluna teh ngomong tah barisan kadua ngomong nate gitu nya cenah nya lalaki apes tuluy ngajawab di anu katilu kadalika eta nya kitu deui saperti anu tadi bahasana teh nya lalaki apes dasar wa yaqulu jeung ngajawab saha ar-rabi'u anu kaopat na'am sumuhun nya di nu kaopat ge kumaha tah jawaban anu salajengna pahibtu maka sieun kaula
an as'ala kana yen nanyakeun kaula lahum ka itu rijal eta ba'dul muta'abidin teh cicing we teu ngajawab gitunya teu nembalan teu ngomong naon-naon sakemek-kemek acan lalaki anu datang di langit ngomong kitu teh ceuk lalaki anu kahiji dasar maneh lalaki sial ceuk nu kadua kitu cenah nya lalaki sial ceuk anu katilu kitu keneh lalaki sial ceuk nu kaopat kitu keneh eta lalaki nu dihandap ba'dul muta'abidin teh itunya teu nanyakeun atawa teu ngomong sakemek-kemek acan Pakhibtu maka sieun kaula an as'ala kana ye nanyakeun kaula lahum ka itu rijal haibatan karena arah-arah ajrih itu karena arah-arah erak mun cara urang mah segan min dalika tina itu madkur tina itu anu dicaritakeun teh cicing we cenah kula mah teu ngomong naon-naon da isin ila al murabbi nepi kayen ngaliwatan kaula sa akhiruhum anu pantungtungna di itu rijal wa kana jeung bukti itu tungtungna itu lalaki eta gulaman budak ngorak nepikeun ka kabeh tah lalaki anu di luhur di langit datang teh ngomong kitu nepikeun ka tungtungna nya eta aya budak ngorak nya aya budak leutik budak ngorak keneh pakultu maka ngajawab atawa ngomong kaula ya hada hei ari ieu gulam man eta saha al maskumu jalma anu sial teh alladzi anu ilaihi ka itu maskumu kalalaki anu apes teh yu'minuna anu pada ngisarohan itu rijal ngisarahan teh anu merek kode pakola maka ngajawab itu ulam anta ari anjeun eta maskumun anu apes teh kitu cenah lalaki anu tungtung ge nanya ka pamuda anu tungtungna eta rajul nu ngabring teh budak ditanya ya hada manil mas'anha ya hada manil mas'um ulam saha cenah anu disebut lalaki anu apes teh alladzi la yu'minu anu apes teh saha ngisarahan teh nyaeta pakola anta anjeun cenah rajul pakul tu maka ngajawab kaula walima karena naon dalika ari kitu qala ngajawab itu ulang kunna bukti kaula sadayana eta narfa'u anu ngangkatkeun kaula amalaka kana amal anjeun bi amalil mujahidina ti jerona amal pirang-pirang jalma anu perang fisabilillahi dina jalan Gusti Allah tutungtungna kakarek dipungan apes cenah anjeun teh apes teh berarti diajak nikah teh embung padahal eta lalaki anu ngabring teh diibaratkeun naon diibaratkeun amalna eta budak anu tadi teh ba'dul muta'abidin teh ibaratkeun anak kitu ngabring teh itunya narfa'u amalaka fi amalil mujahidin diibaratkeun anjeun teh nyaeta boga amal boga pahala nyaeta jalmi anu perang dina jalan Allah kitu wa mundu jumatin jeung dina mimiti poean Jumat umirna diparentah kaula umirna maka diparentah kaula anta doa kana yen neundeun kaula amalaka kana amal anjeun ma'al khalifina sartana pirang-pirang jalma anu ningakeun pamakana perkara nadri anu teu terang kaula makana perkara ahdasta anu geus migawe anyar-anyar anjeun
Pakola maka nyarios itu ba'dul muta'abbidin li ikhwani ka pirang-pirang babaturanana itu ba'dul muta'abbidin zawiju kudu nikahkeun aranjeun kabeh ka kaula. Palam takun palam yakun maka terbukti itu ba'dul muta'abbidin eta tu parriku papisah itu ba'dul muta'abbidin saha zaujatani dua bojo wan salasun jeung 3 bojo. Itunya tuluy sabada kitu teh eta lalaki ngomong ka babaturanana disebutkeun lalaki kurang beruntung teh atau lalaki sia teh kawin deui we aranjeun teh geus pamajikan maot mah. Alam yakun tu pariku zaujatani wa salasun itu da moal mantak pisah ieu jeung salah pamajikan anu Gusti heula oge anu geus maot. Oh diantausna